Salam Sangkan Jaya. Sauniratan nana panjang sinengi ya sabda ninga walapak dening asih ya dening asih kang asih Jakarta genturkan tinutur gentering cerita ngerusakeun salah sawios di padepokan tumaritis Lurah Semar Badranaya gentur kang cinutur sisikun nurajegna tatangkalan cai cor-cor herang hejo lemohna dangdaunan lupa dengukna kampung tumaritis penumbukan Lurah Semar Badranaya lan Dewala Gawantanin hiji lemur sepi pamrih inggawe subur makmur ramah limpah rojinawi siapa medali tulisan Lurah Semar Badranaya Aturan wilujeng tepang jeung wadina dangat ayeuna su. Iya. Asal
Haturan wilujeng tepang jeung wa dina danget ieu dina peuting ieu nu malam minggu ieu kan itu nama. Ya. Kumaha? Haturan oge kasadayana kanggo ka urang Cikirai. Wadah mang wa. Da mangsu. Biasa we wa mah biasa sok ieu. Sok mapai-mapai pasawahan. Keur meunjeunna konengjang. Kuningan meni rempeg ieu teh Gusti reus pikeun wa ngadukung wa malung wa teh da ieu teh kakara ieu mah etang-etang latihan. Aturan oge ieu teh ku alkukahna di YouTuber Dharmaraja TV aya wa aya oge teh hilap kanggo ka Sumedang online oge aya nya Pirap ka apruk kamera oge mah nuhun oge nganuhunkeun ka grup Alpira nada syuk hatur nuhun tos didukung wa nya nuhun sing seueur job didoakeun ku wa da wa ge meureun ka bawah ka MC-an nya nya Gusti ampun nu maha agung nuhun Gusti Jakar kemana kak? Akang Silaing mah meureun keur dinya biasa we Akang Silaing mah tadi teh keur nganaon ya Akang Silaing teh nya Suluh. jika nama narokan suluh jang Ari kambe mah aya wa. kumaha Kambe mah aya. aya rempeg Kang Bima tiwas dek naon deui nya geuningan dawa teh sok rada poho di Purwadak Dharmaraja ge ayanya aya kempel nuhun Sangkan Jaya reus pikeun wa reus Asumpingan Kang Ayong jebret nuhun mah. aya Kang Ayong aduh wilujeng Kang Ayong Amping oge aya. nuhun Alpik aya Si ganteng kalem teh. oh si ganteng kalem Mesem-mesem we. aduh warna raas baheula wa keur ngona ieu geuningnya dikawihan ku sae teh dikawihanana We nu urang wa. ku mamah ay anu geulis sinareng Neng Iyam aturan oge nuhun tos ngadukung ka wa nya Asa mampu kasih beber. warna raas jang aduh Gusti ampun nganitip we ti wamanya pamugi sadayana sing aya mulus rahayu berkah salamet nitip ti wa ucap lampah jeung tekad tah ieu tah ieu tah alhamdulillah ti sae teh wah atur nuhun geuningan pamugi sing kagentos teh sing langkung ti ieu amin aduh haturan deui alah nuhun sugan aya deui ieu anu nek mere ka wa sok doakeun ku wa alah Bari kaul geura wa. kapalanya ieu Bari kaul atuh geura wa. dakwah teh kumahanya aduh Gusti ampun ngan puguh nitip tah ieu nya sarua ge nitip ucap sareng lampah kudu sarua antara hate jeung bibirna Sae wa. tah kitu kudu sarua antara hate jeung ucapna jeung lampahna waluya hirupna jang ngan hapunten ti wa da wa malum diajar teh sakola jang teh SD acan dah ieu ge ukur ngawayang dah sakala kadarna cu Naon
Mohon atur nuhun oge ka sadaya duduk nganananya. Bangun kumaha? Mohon. Alah Gusti Si ampun. Akang kamana wa si Akang gorowa? Duka dah. Agak silain titik ka mana tuh aduh Gusti ampun. Tapi genting-genting ulah potong jang. Kuat teh. Gesa cana agang selain datang kuat teh hayang ngigel, hayang ngadangukeun tepang sono heula ah. Cobi. Coba kusinena mama ai alah anu geulis. Alah Gusti ampun. Aturan oke kanggo ka urang Cigira sadana wilujeng tepang sareng buahnya. Wah, Ulang. jika nama raos tepang sono wa. Ih atuh daraos atuh laguna. Cacakan tepung oge di parapatan sono watega. Hai wa. Sok sok di kendangan ku saya teh ku Kang Ayong. Kong ayong jebret. Sor Aya Pak Olot. Aturan Pak Olot, Pak RT, Pak RW, RW 8 Kampung Cigirai mana wilujeng ngadangukeun wilujeng tepang. Koyo ngadangukeun heula wa teh tepang sono jang. Mohon. Ikiturkeun kanggo saha? Dikintunkeun mah kanggo urang Cigirai khususna di ieu tempat aya tetuang ibu mak wae ti di dieu nya. Alah wilujeng hapunten ka induk anu ngandung ka bapak nu ngayuga hapunten. Mohon itu deui ka kasepuhan Kang Toto Grosing Kuring hapunten aya mohon hatur nuhun atus rojonganana. Gusti Gulang Dedi Kobra Aya. tingkah mana eta mah da sok rada lieur kawan lagi ya. Cobi ah cobi. Aya mah. Aduh. Aya aduh wilujeng Dedi Kobra. Oke malam Jumaah ngelidinya. Ya banyak. Iya. Waktu cinjali deui ke malam Jumaah dengan juri. Ampun tanya Kang Kobranya. Alah, sok tepang sono cobian. Bro.
aduh mendengarna nikmat ya. Aduh dirarasakeun gua ayeuna ah meni nikmat meni asat saang dunya barana teh Gusti ampun eta lagu tepang sono jang masih kumpul ite ke wanggoroan akan silai coba jang coba panggoroan akan silai Gusti ampun Bapak Dewi biasa lagi Bapak Dewi sila guruan di Gusti ampun alah Gusti ampun secara angin bunyi ajuran kasadayana alah Gusti ampun muni ieu teh muni waduh alah muni rempek geuningan nih aya sabaraha mulai 2000 atuh cacakan karek cacakan alah Gusti ampun Bapak ampun teu dipisuhun sok jang apunten pribados Bapak rumaos pribados loba dosa kasarira apa Bapak ditarima jang sok ai si Dewala ka mana biasa we si Dewala mah keunungan emak di bumi lain si gareng muhun si gareng maksudnya gitu Bapak keur musuh keur musuh sok salah wae keur nguseup di Jati Gede si gareng mah Bapak mohon jeung si Dewala we ieu teh lah mohon kitu hapunten bapaknya pabeuli nya aing jeung rokok dia aduh Gusti ampun ajuran oge kasadayana Gusti ampun Bang pirang-pirang aya Bapak di hareup papunten panya kulan geus ngopi kan entos deui malah tadi alah dua da sok hayang seri deui menjabat baheula alah Gusti ampun ngomong pan kungsi kulan mohon sok rada era jeung kulon mah mohon gila Kang bulan ari dalam padawan Bapak aya keneh aya minun sok raja kagok aing jeung kulon ya waduh teh nya teh jang sok wae silai nya Bapak manek pamit heula sok we tuluykeun ku silai heula Bapak mah hayang ki heula nya Bapak dewek nya lah bebas aing dek jukir balik bebas aing lah pokoknya bebas dek jungkir aing dek ngadapang dek non pokoknya bebas keur majanggung badag aing dek pokoknya bebas nu penting mah aing pokoknya ulah kieu lah kitu sanyana alah haturannya Gusti jeung nyetrum di ieu teh duh sok rada luas di aing alah ieu jeung mik nyetrum di kanu bibir aing sok rada luas inget zaman baheula dewek jak sok zaman baheula sok inget aing minta DP tah inget teleponan di HP
ngungsi mohon keun pimpinan Alpira Entertainment sok inget ke siap belum Waas kritiku nanya Pak. waas Gusti ampun kekawasan Allah. Mana yang udah dapetkan Kang Ajwa kulkas deh Wah. bahala aing ngajual kulkas aing. Alah gede. Ku si aing ngajual kulkas aduh. Buat kayak ngajual kulkas ya aing ya. Alah. Soal DP ku Kang April dibawa duit alah. Nitip hayam kaheulang. Kang, Gulan. ingat kena jalan gunungnya. Ingat ujung nyetrum di aing teh goblok. Tegap antel aing gunung mingsuk nyetrum. Alah, Gusti ampun. Alah. Genteng-genteng ulah potong jang. Mohon apunten kasadayananya. Ki nguruan si Gareng sugan aya. Da si Gareng mah di imah ya jeung emaknya. Apa di imah? Si Dewala. Del. Iya. Cobi ka dieu Del. Alah si Aka. Keka antosan heula sakedap nuju kene. Alah Gusti ampun nyetrum deh ngalantel ya aing goblok sia. Syukur ka dieu aduh. Dasar aing ge bahagia sok nyetrum gitu ya. Dasar luas aing. Alah. Coba bulan. Aduh Gusti jeung nyetrum di mik aduh asa teu puguh aing ge. Kan wayahna we da ieu manasib beureunya. Sok. Bulan. Duka sok saha ieu teh. Jika nama kurang DP jika namanya. Gusti ampun. Kang Sepon. Bulan. Akang orang mah sok ingat jeung akang teh waktu jeung Kang Ajo geuning. Oh. Parebut daging. Oh, waktu di Bekasi. Inget dewe waktu ke Bekasi perebut ieu naon gini ya, tongkol. Iyalah, lucu ya we. Eta mah buat ka pasya-pasya aing jeung dulur. Alah, Gusti, ampun. Kak. Naon geuring? Di mana? Oh, sok salah wae aing. Ampun tentangnya. Namun ieu hayang seuring urang. Sok inget ya ka di aing nya. Alah, mereka di malu urang meda ngaranna ge diajar ka. Ngamalu be. Abdi atuh diajar atuh, sadayana ge nu diajar ka. Mohon dasar wage diajar aing diajar, maneh diajar. Mohon. Alah. Aina kieu. Kepada bikin kieu Dewala. Akhirnya teh bapak orang teh geus kolot. Mohon. Cing atuh urang teh dah ka mana? Usaha da kieu jeung kieu wae hirup teh Gusti ampun. Nya kitu kumaha ka? Dewe ras inget.
kamar imam niu panggung hiji acan ting beda aing ting bener ganti alah nyewa parahu atunya alah aka waas kieu teh wala urang gumelar hirup di alam dunya teh geuningan di udag-udag upai di wala di udag-udag hutang di udag-udag hutang aing teh ongkoh di ku harian ku naon deui tah ku grandong alah Gusti ampun lah kumaha sok inget baheula aing aduh Gusti ampun keur bujangan alah carita aing teh ngaliwat ka Gantar sugan teh salancingan dalam eta di kedewet aing alah nya caritana dewek teh kieu baheula ieu lagu baheula keur bujang dewek ngaliwat ka hiji Gantar aya lancingan awewe ku aing teh dibayang alah dibayangkeun ku aing ya ade teh sila aing titik kudawa terlabu alah Gusti ampun cek aing teh ya alah si Akam madasar ka mana wae ngomong teh pamali joran nu kitu teh ya ih keun wae da eta pengalaman dewe baheula nya apunten dipisueun ka sadayana ku pangdukungna ka sadayana mohon dewa nya mohon kudu inget eta urang kana Purwadaksi jeung wiwitan urang asal-asal di mana bakal balik-balik ke mana tah eta Purwadaksi urang ayeuna keur sangsara jadi beunghar tah kudu inget ulah culeos wae ulah os damara os tinggalkeun kresek we ka aing teh deuleu aing dibonceng culeos kresek alah Gusti ampun nyaka aduh ngaturkeun rebu nu hulak saketinga kabingahan kanggo ka urang Cikira ya oge alah cobi hayang lagu akang lah cobi kaul lah cobi hayang kaul dewek ieu